Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al-muwafiq lihadhil walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Mugia urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin, para sepuh, pinesepuh, para guru, para masyayikh anu ku pribado sangat dipika hormat tur dimulyakeun. Wabil khusus sepuh urang, guru urang kersana Abah Haji anu ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun tur ditedak doana. Urang daroakeun guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat kujisim kuring dipika hormat, teristimewa sahibul bait sekeluargi beserta kedua mempelai anu ku pribados dipika hormat, mugi-mugi ieu hajat sing diberkahkeun ku Allah. Kedua mempelai urang doakeun sanajan ieu pangantena nuju dinu istrina ari doa mah moal kahalangan. Urang doakeun saderek Mugni putrana Ibu Haji, mugi-mugi ieu panganten rumah tanggina sing sakinah mawadah warahmah. Panjang jodona oge diberkahkeun dina sagala rumah tanggina. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana rahimakumullah. Nikah eta undang-undang Allah, perintah Allah, perintah Rasulullah. Setiap perintah agama mengandung hikmah, mengandung rahasia. Anu kadang-kadang urang teterang di balik rahasia tersebut. Kunaon teterang lantaran urangna bodoh. Kunaon urang bodoh lantaran teu boga ilmu. Kunaon teu boga ilmu lantaran urangna teu neangan baheula. Kunaon teu neangan ilmu lantaran ngedul. Sehingga ilmu anu dipasikeun ku Allah ka manusia pala hadirin eueuh nu sampurna. Anu nyandang ilmu sampurna sadunya hanya saurang. Saha? Junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cek Gusti Allah satete sungkul ilmu nu dibikeun ku Allah. Pala hadirin contoh ulah jauh-jauh guru umum behelanan ieu mah guru ieu hebat matematikana belum tentu sejarah apal. Hebat ilmu sejarahna belum tentu nguasai fisika.
Hebat ilmu fisikana belum tentu gagah biografi. Hebat biografi belum tentu hebat bahasa Inggris. Bahasa Inggris na gagah, IPS na anu kurang. Berarti ciri ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia. Sarua kiai ge kitu. Kiai anu hebat ilmu alatna belum tentu tafsir nama. Hebat tafsirna belum tentu pala hadirin ilmu tasawufna. Hebat ilmu tasawufna belum tentu nguasai balagoh. Balagohna gagah belum tentu ilmu sorofna. Ilmu sorofna gagah belum tentu ilmu wadha, ilmu bayan dan lain sebagainya. Ciri ilmu ge teu dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Jabatan ge sarua. Si ieu mah bupati, si ieu mah camat, moalnya camatnya bupati. Laras teu? Si ieu mah DPR, si ieu mah menteri, moalnya DPR-nya menteri. Ciri ilmu teu dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Jabatan sami teu dipasikeun kabeh ka manusia. Dunia ge sarua. Teu dibikin kabeh ku Allah ka jelema. Si ieu mah sawahna 100 kotak, si ieu mah boga 3 hektar. Si ieu mah imahna 3 tingkat, tingkat kahiji kotok, kadua manehna ka 3 beurit. Si ieu mah imahna ngan 2 tingkat, si ieu mah ngan 1 tingkat, si ieu mah mobilna 3, si ieu mah 2, si ieu mah hiji. Si ieu mah motor, si itu mah motor listrik, si ieu mah sepeda, teu make bensin, ngan kejo nu olok. Ciri ilmu teh teu dibikin bahad dunia teh teu dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Ya, supaya kahartos anu dibikin rata ku Allah ka manusia kabeh ngan 2. Bejakeun ulah ya. Bejakeun ulah. Bawa balik ke imahnya, nu dibikin rata ku Allah ka manusia mangan 2. Hiji susah, 2 bunga. Kiai boga ka susah, boga ka bunga. Pejabat boga ka susah, boga ka bunga. Nu miskin boga ka susah, boga ka bunga. Iya nu datang ka dieu atuh teu bunga kabeh. Nu bunga aya, nu susah ngabuadeg lain aya-aya deui. Ngan urang mah kieu biasana ketika susah identikna kana duit. Salah. Dangukeun ku bapak jeung ku ibu, henteu setiap-tiap jelema anu loba duitna senang. Henteu setiap-tiap nu susah balangsak heula. Contoh, punten ya, keur nyieun contoh jeung lalaki. Di Jakarta manehna gawe abaji. Kau beneran boga milik gede. Daganganna laris sehingga kuat menang untung 25 juta. Gede teh henteu eta ibu-ibu artos 25 juta. Gede nyabunya. Masya Allah eta salakina ku atoh. Meulikeun hatina baju, meuli anggur, meuli daging, meuli apel, ejeng pamajikan, ejeng an. Waduh, Masya Allah, bahkan meuli emas segala. Telepon ke pamajikan, bapak balik, pokoknya mamah menang milik, alhamdulillah. Meuli naon bapak? Nges, kejutan. Balik ke imah, duit mawa kan? Daging mawa, bubuhan mawa. Barang datang ke imah, pamajikan emen. Serep teu gablek. Hayo. Heuy, susah tabunga eta. Hayo jawab lalaki. Tungtungna halamun doang kotok gering. Baru kunaon cenah kakang ngalamun? Puyeng aing duit mawa di Jakarta. Mawa daging aing meuli baju. Terus datang ka imah cenah si bewok uta getih. Aju kumaha cenah atuh akhirna ku si botak merana. Waduh. Susah pala hadirin. Emang awal mantak duit eta ulah jadi patokan. Nya, ulah jadi patokan. Memang pala hadirin, punten. Henteu setiap-tiap nu boga duit bunga. Ja eta kabuktianana. Henteu setiap-tiap nu teu boga duit susah. Jaloba hadirin wal hadirat. Jelema nu loba duit di rumah sakit. Dahar ieu teu meunang itu teu meunang, mending urang. Di imah kacang beak jengkol rengsek. Bener tante.
Tah iya. Kunaon tah Allah ngadamel bermacam-macam. Ieu mah susah, ieu mah bunga, ieu mah itu. Supaya jadi abdan syakuro intina. Supaya jadi hamba anu pandai bersyukur ka Allah subhanahu. Ulah jadi abdan kafuro, ulah jadi hamba anu kufur. Geus nu paling nikmat mah ye jalema eta tukang syukur kana nikmat anu dipasikeun ku Allah kaur. Nah mantak penting ieu ye Ibu Haji nuju syukuran putrana saderek mugni atos tadi akan alhamdulillah. Geus nu paling nikmat mah nya Bu Pak syukuran bae. Kakak ieu lalaki boga pamajikan cerewet syukuran bae. Nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio. Tinggal nyetel bebah. Beneran be. Pamajikan mah mending nu cerewet daripada ngebetem be cicing doang gedebong cau. Ari awewe cerewet geus di pabrikna ulah aneh. Sabab awewe cek ilmu kesehatan butuh ngomong sapoe sapeuting 20.000 kata. Mantak lamun sapoe teu kabudalkeun nganu kudu 18.000 kata misalkeun. Saya sanang ke gundam manehna mah. Mantak bika mah gundamna ge 2,5 jam. Iya bener awewe mah eta kitu eta bah cek ilmu kesehatan sacerewet lalaki butuh kana ngomong hanya 6.000 kata 3 kali lipat awewe iya awewe jadi lamun awewe cenah cerewet geus ti pabrikna geus teh urang masukuran bae Kak nu penting ulah ngaduruk imah be pamajikan geus sakitu. Laju ibu deh nya ibu-ibu eta boga salaki nu kumaha syukuran bae geus jodoh urang ieu. Ibu misalkan boga salaki hideung syukuran bae. Nuhun abdi mah Gusti sakieu boga salaki hideung ge. Geus teuing abdi mah boga salaki hideung mah angel kabelok. Leutak nanglek 2 cm atuh teu kaciri jah hideung ieu. Alhamdulillah abdi boga salaki hideung masyaallah dodol Garut ge legit ai hideung mah Gusti. Kamari bage eta salaki abdi hideung pangaruh ngariung ka ditu kanu Ibu Haji nyokot berkat 8 teu kanyahoan jah hideung ieu. Laju eta salaki abdi mah mantes maneh nyaho kulit hideung make baju beureum doang cakang tangkil. Geus teuing syukuran bae. Ngesyukuran bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Mantak mugi-mugi ieu tasakuranana ya, Bu. Ibu Haji ditampi ku Allah. Amin. Makana ibu dangukeun ieu nya, ibu ieu kudu jadi istri pendingin, ulah jadi istri bensin. Moal enak kaduruk eta ku bensin mah. Contoh ya, dangukeun. Iya salaki pagaweanana tukang bas. Laju jadi kenek deui. Gajihna paling ge bas 120.000. Enggak syukuran bae. Pak, mamah masaki ge syukur ka Gusti Allah boga salaki bapak. Unggal poe bapak aya di imah, datang jam 5. Alhamdulillah, masya Allah, jeung budak papanggih. Alhamdulillah, teuing nu penting mah bapak cager, mamah cager, anak calalag. Alhamdulillah eta geus teuing boga imah sakieu mah teu kabocoran imah urang cenah sakieu mah atuh sedang bae ngan 2 kamar kahiji jeung urang kamar kadua jeung anak 17 kuari kereuneuh deui bu atuh anggeus beta mah pohara coba tetangga urang mah cenah ge tuh salakina gajina 100 juta sabulan tapi deuleu jeung salaki teh tilok panggih datang ke imah jam 12 peuting sibuk gawe di kantor anak jeung pamajikan geus harees berangkat deui jam 4 subuh anak jeung pamajikan masih harees iraha kapanggihna tapi mamah jeung bapak unggal poe mata ke jeos deui reuneuh deui wasilah unggal poe papanggih nah nya tah ieu geus pala hadirin kembali ternyata ieu nikah teh mengandung hikmah, mengandung faedah.
Sabaraha paedah nikah? Cek ulama disiirkeun. Fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin waroja naslin durri tasfiyatul qalbi kada taqwiyatuh alal ibadati kada istirahatuh. Eta meula gambah heula nya Bah. Nah di pondok teh bari ngadapa. Orang kanjut maka jempet. Na palupuh ieu baheula mah mondok. Cantik kuari mengenahan yayat-mayat. Baheula mah zaman kami palupuh bae. Papan jarang. Laju pada HP. Kiriman lambat pan datang. Nyen surat. Kakolot. Atuh teu kumaha suratna? Gambar kastrol nangkub be. Nah eta merek kan harap diperhatikan. Sakitu. Ai budak gore make HP. Telat saeutik laju bae. Mana kiriman, mana kiriman budak gore. Fawaidun nikahi ari paedah nikah hiji ghaddul basor. Naon ieu ghaddul basor? Ngaraksa zinah mata. Para hadirin, ngaraksa zinah mata. Makana ieu biangna maksiat mata. Biangna ibu-ibu loba kahayang gara-gara neuleuh. Gara-gara neuleuh. Urang deuleuh ge. Ieu mata biang maksiat. Biang nimbulkeun nafsu mata. Hayang imah gedong gara-gara neuleuh. Hayang ganti mobil gara-gara neuleuh. Hayang meuli gelang baju gara-gara neuleuh. Deuleuh nu buta moal loba kahayang. Heut ge nu buta mah, weuh deuleuh imah bagusnya, teu nyaho jaingna cenah. Teu neuleuh ieu. Bener nu buta mah. Makana pernah aya dua wali ngobrol, cek wali nu hiji deui, aing mah kuari mementa ka Allah ngadoa hayang buta. Cek wali nu hiji deui. Pan dia mah hayang buta, batur ge nu buta hayang cager. Gara-gara neuleuh timbulna syahwat. Hayang imah bagus, hayang ganti mobil, hayang meuli anu, gara-gara neuleuh. Tapi lamun teu neuleuh, moal kahayang eta teu loba. Ja teu neuleuh ieu. Ieu gara-gara neuleuh. Cek wali nu eta aing mah embung. Mantak aya paribasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya zinah? Dari mata turun ke kanzut. Gitu. Eta gara-gara neuleuh. Jalamun teu neuleuh mah moal. Neuleuh bujur meunikan waduh, bikang lama make celana pendek. Waduh, pan lempang doang jam saiko. Waduh. Eta gara-gara neuleuh, jalamun teu neuleuh memoal. Mantak munasabah aya wali, aing mah mementa buta ka Allah. Cek wali nu hiji deui, aing mah embung. Naon sebabna? Bisi ieu aing nincak teh koto. Terus salat aing teu sah. Berarti horeng buta di dieu mah. Pala hadirin, horeng buta hate. Jang naon mata molotot ari hatena buta, masya Allah, buta mah atuh zahiriyah doang. Tapi lamun jelema geus buta hate, geus teu kenal halal, teu kenal haram. Lamun geus buta hate jelema, tah ieu pala hadirin wal hadirat. Makana ai buta zahir onam teu jadi masalah. Da jelema buta mah bisa bae jawabna. Nu buta nyabrang jalan, main mah cuek bae. Tukang ojek kuat bat nyalametkeun. Cek tukang ojek, goblok teu boga polo. Nu buta nyabrang sembarangan. Meh teu kumaha katabrak mobil. Eta nu buta cuek bae. Kunaon dada ngaributkeun aing. Tu mamang sadaek-daek jeung nyabrang, lain minta tulung kumaha bae. Deuleuh tu mobil. Kunaon tuh? Mobil nabrak aing mah teu rempan. Mobil leumpang mah aya supiran, engke ge neuleuh aing ngerem. Aing manusia manu disieunkeun ku aing mobil cicing ketabrak ku aing. Jadi
Bener eta nu buta bisa bae jawabna eta. Bener. Horeng butana buta hate para hadirin wal hadirat. Sedangkan ieu hate teh ya Bu, jenderalna seluruh anggota badan. Ieu urang teh aya dohiriyah. Bener salah kumaha cek hate. Al qalbu raisul jawari. Hate eta jenderalna seluruh anggota badan kumaha cek hate. Makanya di bulan Ruwah ayeuna Bu ya Bu nya litat hiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang. Ieu panyakit hate kuloba. Aya 9 cek ilmu tasawuf. Bejakeun ulah. Ke jam sabaraha ieu? Waduh, atuh ieu mugni kumaksa bae deui ka kula lah. Kitu kenceng mugni, ieu Kang Haji mah teu tiasa geus pinuh. Lawayana bae cenah Kang Haji tos magrib. Ieu jelema mah eueuh ku ari. Di gunung, laju wakil kan aya ayat ieu bae cenah wakil ka dieu. Nu pemuda jaromlo nasehatan lah cenah. Angko kula ka dieu atuh geus teu asa-asa jeung almarhum Ka Haji Endang. Alhamdulillah, mantak atuh ayeuna nyambung anak kula jeung anak almarhum atuh akrab babaturan deui. Sering mantak silaturahmina terus gitu alhamdulillah. Ya, mantak mudah-mudahan mah teras nyambung punya. Ibu sing sehat panjang yuswa. Putra putri almarhum sadayana sing didamel dzurriatan thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, penyakit hati aya salapan. Dina ilmu tasawuf dicaritakeun. Hiji hasud, 2 suudzon, 3 ujub, 4 riya, 5 takabur, 6 ghadab, 7 toma, 8 kaslan, 9 bakhil. Eta penyakit kot hate. Ubarna aya 5. Urang sok salah kaprah. Ai zahir gering, riet hulu ka dokter langsung Ka Haji. Laju pan kencing manis ka dokter kencing pahit komo. Laju geus paru-paru ka dokter asam urat ka dok. Pariksa ieu kampung naon namina ieu? Bulan Palendeng. Bawa ka ditu ka dokter ka Serang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Palendeng dok. Oh Palendeng dok. Dari Palendeng. Iya. Mau apa kesini? Ih atuh nek berobat dok. Kira aku cenah ibu nek meuli semen. Oh iya. Emang ibu sakit apa? Atuh buku pan dia dokter. Aing teh nyaho naon. Oh iya cek dokter. Maklum lah orang Palendeng iyalah maklum lah. Tetangga Ka Haji lah maklum. Oh iya. Saya periksa dulu katanya. Diperiksa ku dokter. Ibu apa yang dirasakan? Atuh ini dok hulu lalanjung aja. Ini ngaguang alam dunia dok ini. Ini mata perem aja. Kalau dibentakan sari nunjel alam dunia. Kuat bingung apa itu nunjel cek dokter. Enggak kawawa ini dok. Masa Allah ngeriut hulu aja. Udah berapa hari ini ibu? Udah 3 poe dok. Ini mohon maaf dok. Ini kelihatannya sama ibu. Hulu dokter penyon ini. Waduh. Oh iya. Iya bu, iya. Terus masih ada yang dirasakan. Banyak dok, udah tua ini. Udah kolot, penyakit campur. Apalagi ibu yang dirasa. Atau ini, irung gak punya ambean. Semua bau tai yang ada di sini. Apalagi yang dirasakan sama ibu. Masih ayah dok. Apa? Atau letah gak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah arasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula aramis, ngakan tai celi pahit. Atau jelema cager tolol tama. Masih ada yang dirasakan, masih ada dok. Ini badan laleles aja. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atau kabeh keur ngising mah tuur nilep. Piraku burung nangtung ngisingna. Itu piraku jak kabeh tionggo jongkok ngising mah Ka Haji. Diperiksa ke dokter. Wah, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Adik itu dok getih anu jangkung. Ibu sekarang jangan suka makan sama kambing. Nanaonan can pernah nyatu jeung embe ibu mah. Maksudnya ulangan dahar daging embe. Tah, Bu, Pak, punten.
Panyakit dohir diubaran. Bagus, bagus. Ja urang mah eta ibadah boro-boro gering, sehat ge sang. Tengukeun. Ai panyakit hate tilok di alubaran. Hei. Iya penyakit hati 9. Hiji hasud bengges tah, loba-loba nu diterangkeun, penting teuing. Lamun dicaritakeun abah bu atuh kudu jam 10 ieu. Atuh abdi moal ka Uber karangkas. Tah, hiji hasud, naon hasud? Hasud eta ngarep-ngarep batur nu meunang nikmat, urang ngarepkeun kanikmatan teh teu daek pindah ka awak urang. Tak eta ngaranna hasud. Wa kullu dzi ni'matin mahsudun cek Rasulullah. Setiap jelema anu dibere kanikmatan ku Allah baik ilmu, harta, banda, jabatan pasti bakal dihasud ku tetangga, ku baraya, ku dulur dan lain sebagainya. Wal hasud la yahsudul maksud, jelema tukang hasud mah moal hasil maksudna. Naudzubillahi min. Tetangga kabeli termos, ibu nu ngagolak. Di ante ka harti. Nya, eta panyakit khas kuduna kieu ye, Bu. Lamun batur meunang kanikmatan, odah. Anon cenah anah. Maaf contoh ieu. Aya teh anah. Apunten bae teh menyen contohnya. Anu cenah anah si Masito. Aya deui. Waduh, ieu mah tetangga baju uyung lengkapnya. Si Masito kore mah beli motor. Nu bener heuh. Lah. Tah asal ngesmetot teh biwirang geus teu beres. Lah leh. Nah sabab dohir eta atuh hatena teu bersih ieu gering atuh metot bibirna ge. Sabab lamun hate gering otomatis dohirna moal bener. Kahartos. Nah iya Bu. Nya ieu penyakit hasud. Penyakit khas. Nah, hujan teh ya. Be imah doa mugni doang panganten ya. Ya. Terus 2 menit deui lah. Geus eta panyakit hati aya 9, ubarna aya 5. Moal dibacakeun kabeh di kukula ge ieu. Ya, lamun hayang terus ke ondang deui irah bae. Gitu. Sabaraha ubarna hate? 5. Wadawa uqol bin khamsatun fatilawatun. Ubarna hate lamun urang hate keur pusing, jarareng, pararus, hararen, cek budak kuari mah keur galau. Naon eta bahasa kuari mah teu ngarti jabdi mah, kepo be. Naon eta artina galau. Lajupan budak kuari mah doang nu teu calager ja. Cek urang ai imah RT di mana? Kamu nanya. Allahu Akbar. Naon teu kadenge tangkorak dia aing nanya ge. Kalah ngabalikeun. Pan ngacapruk eta. Awas ya. Gas ya Bu, ibu lamun keur pusing, keur ieu hulu, keur jarareng, pararus, ulah nyeun status. Ieu mah hewa kasalaki nyeun status. Laju hatina jengkel ka tatangga nyeun status. Ulah kitu nya, ulah nyeun status. Laju lalaki gitu boga beas teu boga duit, bah ngadu kana status pan teu kaharti. Hayang boga duit mah usaha. Benar. Geus lamun urang keur pusing, ubarna aya 5, hiji patilawatun, kudu daek maca jaeta maca Quran. Ngan aya geus kolot kieu mah mun memang teu pati kadeuleu, geus lobakeun bae maca istighfar jeung maca sholaw. Eta bae tos Bu.
ja Quran mapan urang kadang-kadangnya untuk geus lelol mata kurang deuleu cek incuna mak kadeuleu keneh Quran ngageblek mama eueuh teu kadeuleu ieu ge rojak tanah apa rojok matana cenah ih geus kolot depan sarroy ya rosayor ayo heeh geus kolot depan lain deui maca Quran ge nya geus lobakeun maca istighfar jeung maca salau heeh tah geus ieu kembali ieu makana pertikahan ya nu kahiji godul basor nu kadua tahsinu farjin ngaraksa zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila ulah aja baru ngalaksanakeun kana zina deukeut ge ulah pal hadirin pang jore-jorena perjalanan tah ya nu katilu ye paedah nikah waroja naslin duri mengharapkan boga katurunan wala yahsulu illa bin nikah moal boga katurunan terkecuali dengan pertikahan iya mantak moga-moga anakna nu loba boga anak ulah saeutik bu duang ibu lah alhamdulillah sabaraha bu putra bu 14 alhamdulillah tatangga kula bah anakna 16 hirup kabeh kakawinkeun asal datang ke imah kula kurumpul anakna mun lebaran jeung minantuna 32 tambah incu-incuna jeung buyutna kuas 100 genep ke imah kula beak akuana ge kula 3 dus kueh 8 colobong cek bapana hayak cenah kanan cenah ieu barokah cenah di mak kiai barokah kue aing beak kumaha teh kiai hewa henteu ngan henek bae saeutik ngarengsekeun ka imah kiai kitu teh sok dibawa lebaran ieu cenah haji anak teh alhamdulillah cenah haji masyaallah bae ieu ji cenah lebaran ieu teteh cenah ieu ibu lah bu anu meulikeun baju bae eta cenah anak anu meulikeun beas bae anu meulikeun daging bae anu mere kuehna bae anu meulikeun cenah bajuna bae anu meulikeun tiungna bae anu meulikeun sendalna bae aya anu minta mere duitna bae aya anu ngabeakeun bae cenah kana pakaya indung campur horeng eta anak geus mending nu loba boga anak mah boga anak mending nu loba boga anak cenah 38 mantep edan 8 aya keneh 30 ngeunaheun boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu kumaha macem aya nah nya puguh cenah capek eta ngurus anak ibadah ganjaranna gede sampai aya keterangan lamun ibu-ibu ngurusan anak leutik ya nu nyusu keneh komo utama keneh ngurus anak tibatan sholat sunnah aya kitu keterangan kunaon gede-gedena ganjaran ngurusan mantak bapak-bapak ulah sok-sok ka ibu-ibu moal bisa kak ngurusan anak moal teuk-teuk ceulik kula tah aya paribasa punten salakina maot indungna aya keneh pamajikana ngurusan anak 17 kaurus ku indung mah benar mana buktina kiai ari eta anak kotok aya kotok jago ditutur-tutur ku anakna ulah sok macam-macam ka haji makanya ibu-ibu kita sayangi dong harus diayomi disayangi jangan digalaki bila perlu kita candungi nah ya Allah iya pernah punten bu cek istri B ka dia ainan mi nitip anak nu ke mana tatangga tuh hajatan dulur teu bantu ilsin umina isin cenah umin hak itu cek ulah kebel leumpang ge tacan putra 8 bah Masya Allah genep nu ronyot hageura itu leumpang karena ge leumpang karena kurang ngarokok bah nu hiji abe hayang mam aduh aing di mana tempatna eta kejonya panteu nyaho urang mah abe hayang jong goreng endog atuh kula mah nyendog heulan beres nu eta hiji nu hiji abe hayang waduh kula kegeraan ke kamar mandi gara-gara ngising
kakarageun eta duji deui abe hayang ngedot geureuk kula lumpat deui diuyup ku anak abe imah dot teh bau tai meureun bae leungeun aing can kukumbah ieu heh eta ulah nyalahkeun eta ka pamajikan ulah gagabah taya ya asya ya mantak ku urang kudu siling elekeun rumah tangga mah heh cenah ge cek kolot baheula ge bah punten ari sok inget kana pepatah kolot baheula rumah tangga mah deuleukeun doang ragaji peteng teh nu panjang ragaji naon bah ngaranna di dieu hah ragaji panjang teh ragaji naon bah namina songsrang eta heeh aya nu disebut gongsang aya nu srongsrang aya nu disebut srengsrong kumaha eta panjang eta ragaji gitu deuleu duaan kan kompak bila mana nuluhur narik nu handap merean nu luhur narik sring sereng sring sereng sring sereng kayu sagede beuteung kebo sapat akibat kompak jajal patarik-tarik daekeun potong ragajina ge rumah tangga ge kos kitu hayang ieu ibu-ibu bapak-bapak rumah tangga ieu urang dieu adem hayang asup ka kulkas mun hayang adem rumah tangga dangukeun ya nya dengekeun modal pertama na cek Kangjeng Rasul hiji iqamatus shalah deula adegeun salat naon hubunganna kitu eta haji salat jeung rumah tangga sangat erat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar salat eta ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng otomatis jelema tukang salat mah akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal akhlakna ge bakal gitu tukang salat mah dangukeun Bu salat mah urusan dunia jeung akhirat aya tinggal 8 perkara Rabbik firli war wah wa'a wa'fu 8 Rabbik firli ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi dosa gede dosa nu leutik dosa nu ngahaja teu dihaja hampurakeun Gusti Rabbik firli warhamni mugi Gusti mikawelas ka abdi naon ka dituna Rabbik firli warhamni wajburni ya Allah Gusti pangtutupkeun ka susah abdi ya Allah tutupkeun ka susah abdi ya Allah salaki deugel nguseup bae ya Allah unggal peuting mending mun bebenangan ya Allah mun tah masa bulan sakali nguseup ieu unggal peuting mending mun bebenangan ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah wajburni hutang Gusti bayarankeun ya Allah listrik dicabut ya Allah warfa'ni angkat derajat abdi Gusti warzukni cek ibu ya Allah duit ya Allah duit eta warzukni eta salah kita usaha ngalubuk segala mak buruk ya Allah insyaallah duit ya Allah kreditan genep bulan kene ya Allah duit ya Allah imah bocor ya Allah duit anak mah abdi 12 ya Allah Masya Allah anu gede geus 4 ya Allah nu usaha atuh coba ya Allah Gusti atuh salah sahijina teu 4 ke anak abdi eta anu maju coba salah sahijina ya Allah muga-muga sing anu maju ya Allah bener bae ngadoa ibuna menang saminggu anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah meureun doana lebah dinya mah warzukni tah wahdini Gusti paringan topik hidayah abdi daek salat daek ngaji alhamdulillah wa'afini cagerkeun Gusti awak abdi sehatkeun badan Masya Allah coba komplit kabeh pun dina salat wa'fu anni hampurakeun kasalahan abdi kabeh Gusti tuh mantak dina salat mah pohara hayang adem rumah tangga salat ketika jelema salat salakina salat pamajikana salat insyaallah cek ibu-ibu mata kecenah kula mah kami mah ieu jeng hararan pararus kunaon kabeneran boga salaki tilok salat salah ibu bogoh kanu tilok salat mantak lamun ku ari mulung minantu santri mah salat ulah diomong tukang na santri mah salat ulah nanyakeun duit tanyakeun salat rapih santri mah salat subuhna ge usolli fardhu subha nya subuhnya duha tuh
diborong kabeh yayat haram jadah doang. Ya coba sarolatnya mantak ke cenah teteh maka bener buka salah ketilok salat para rusing minta talak doraka temenang minta tolak peda salah ketilok salat urang minta talak teu bisa bebeja ibu ke hakim hayang ditalak moal didenge ku hakim ibu dari mana dari warung Pak Hakim baros ada apa saya mau rapak ke kehakiman apa keluhan ibu suami saya nggak suka sholat saya sama aja dengan maraban kebok nggak mau saya terus suami saya nggak mau nalak maka tolong sama Pak Hakim talak mohon maaf cek hakim itu bukan aib nikah tapi bisa hakim nalak lain haknya namun tamak yang ngaduna ibu dari mana dari warung ada apa kesini ada masalah Pak Hakim kenapa saya mau minta talak pada suami saya nggak mau nalak kekeh apa keluhannya mohon maaf bukan mengatakan aib orang suami saya barangnya ngulapes bagaikan terong di leom waduh eta mah boleh aib nikah nu kitu ngaranna mantak salat ibuna salat bapana laju kumaha tuh cenah kiai ja kula kuari boga salah kitilok salat geus teuing hitung-hitung urusan kebo bae mun isuk-isuk betanya neuk ngopi tak neuk nyarap gitu nah geus ya bunya ieu nya geus ibu wayahna kuari teh jeung bapak rumah tangga kudu repok itu rep ieu pok kudu doang tukang ragaji ulah doang anjing gancet wakikuk unggal poe pas ai anak mere jelema lulu teteh mah panengnya kami cenah pasea bae tapi reuneu deui atuh kami mah cenah sungut luhur pasea ge sungut handap madame pan eta ngacapruk nu kitu nya heuh taya ya geus wayahna ya geus mantak urang teh lalaki kudu bisa nyieun contoh ka pamajikan sebab urang anu ngangon awewe nu diangon nu ngangon bakal ditanya tuh nya geus lamun rumah tangga hayang sakinah geus modal pertamana salat geus komplit dina salat mah hayang nanaon ge aya pala hadirin jelema tukang salat tukang minta ka Allah Subhanahu wa taala geus mudah-mudahan ieu rumah tangga putra putri urang sing dibarokahkeun ku Allah sing termasuk jalma anu ngadegeun kana ta dua Kangjeng Rasul ngadoa kumaha doana pikeun Sayyidatuna Fatimah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair lamun urang ngaji alat saeutik babah wallamu linnafi' wa ala lid-darurah Rasul ngadoa barakallahu laka nu kahiji make lam nu kadua wa baraka alaika moga-moga Fatimah cek Rasulullah moga-moga anjeun Ali barakallahu laka moga-moga anjeun ketika senang rumah tangga sing diberkahkeun rumah tanggana wa baraka alaika ketika anda menang susah cek Rasulullah Ali moga-moga susahna berkah geus senang berkah susah kitu barakallahu laka wa baraka alaika moga-moga anjeun rumah tangga keur senang sing berkah senangna keur susah sing berkah susahna susah berkah senang berkah eta nu dipepen tak ku urang nya geus ibu wayahna lalaki ulah gede adat pamajikan atuh ulah sarwana nya kudu homrat ka salaki dangukeun ya Bu ciri awe pisurgaeun mah dangukeun lamun salaki ngobrol jeung salaki tungkul kieu aya eta urang warung lamun salaki ngomong kieu aya weh bari sungutan ditutupan ku tungtung tiung ya dangu kedalakeun ka dieu tah eta teh adab ngan bebeja heulang Pak tadi kami ngadenge Haji Jamal ceramah cenah ge ciri awewe sopan mah horeng mun ngobrol heupeun salaki tungkul bari nutupan ieu naon sungutna geus mamah deuk kitu nya ku ari mah bapak ulah salah sangka ka mama oh heuh cenah tah kitu ulah main tutup bae teu bebeja deui hep cek sareng kunaon dia bau taing atuh teh jajak kieu ge cenah eta engke kula care kanan deui eta
Ulah main tutup bae. Kudu bebeja heulan. Nya, kitu cirinya. Aya tante bae tadi warung awe nu kitu. Lah, urang mancan nyanggereng mah. Pamajikan kuat nyebrot gugusikan dulu kabeh. Mantak cek abdi ibu kudu jadi istri pendingin, ulah jadi istri beng. Imapan lain salaki datang, assalamualaikum. Aing mah curiga ka bapak dia curiga. Keyeung kieu mah teu bebenangan ka kumaha ge. Ulah kitu. Pamajik salaki menang, tah mah menang 80.000. Alhamdulillahirabbil. Das teuing pas sakege alhamdulillah. Masyaallah ieu pan lain, bebenangan sabaraha duit. An mau menang 80. Mikir anak 12. Masya Allah. Bapak dia mau kahayang, dele batu-batu, dele. Ih, cok salah kita tuh dele ku aing ge. Dele tuh si anu rumah tangga karena ke 2 tahun, dele imana 2 tingkat motor 4. Masya Allah, kamar dia bagi pengajian emas nageulana 1,5 meter. Allahu Akbar. Anting segede ban beca. Eta beung na kuat bongkok ku kongkorong 2 kilo. La ilaha illallah. Iya aing mah papelik, kubar ku kelong ruti bapak aing. Eueuh ti kumaneh mata aing mah sareuk seuk. Aing mah sabar betah hayang teu bogoh bartok teu bogoh aing dipelet doang ieu. Ih ka mana-mana teh ngomong. Ka dieu ka ditu. Ulah teh geus ulah kikituan nya. Teh anah ulahnya. Hei, teh itu mah ulahnya. Mantak eta salaki kudu bisa ngalem ka pamajikan, pamajikan kudu bisa ngalem ka salaki. Contoh, salaki urang nyieun meja, dek sabelah, ulah wak dicawad, marah si eta mah. Mah coba dele bapak nyieun meja meni mana? Iya, ya Allah ya Rabbi. Iya menang bapak, horeng dek sabelah. Ulah loba omong lamun dek nyinggung, cokot piring, set tenden, tarik salaki, set. Pak bagus ya meja, kuat alabatan material. Tapi dah ku bapak iya, apa meja nanu miring? Apa iya piring nanu miring? Apa nunyeun nanu miring? Oh, horeng meja na jadi potong sabelah. Atuh bapak deui jing, ukur-ukurna salah. Oh hampura mah. Nah, gitu kartos. Urang ge eta kitu ka pamajikan, nyayur asem asin teuing. Heh, di mana ye meuli uyah? Di warung barat, engke mah ulah ka warung timur bae. Gitu warung barat mah uyah asin teuing. Nah, berarti paham sayur asam asin. Ini mapan lain, bareng dasan. Iya dia oh bisa leho tak uyah iya. Ih, bapak dia tinggal ngalabak lebeting omong. Nah, mantap kudu siling alem, kudu siling angkat. Iya mah kadang-kadang salaki nyaho pamajikan hideung. Ngomong sadaya ti mana bae cenah tutung. La ilaha illallah. Wat si tutung batur, hendak batur. Ulah kitu kuduna tos di mana Hajar Aswad. Nah. Henteu kasinggung. Sanajan hideung ge. Nya, kitu punya. Kartos eta kartos. Heeh nya. Geus kitu tah wayahna ya. Ka salaki eta kudu hormat bae. Atuh jadi sarua bae salaki ge awe mah, Bu, Pak, teu meunang kabentak lalaunan mata ngalempengkeun awe mah sebab tina tulang. Kitunya. Geus sakitu Bandung ke batur, muga-muga aya manfaatna ieu geus setengah salapan. Ulah kudu karangkasnya jauh ieu haji ieu. Nya, sakitu anu kapihatur mugi-mugi aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah, lepat mah kabodohan kuring. Ibu bade teras abdinya. Bu, sadayana hapunten abah kasepuhan, abdi bade teras karangkas bitung. Pidoa anu kasuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.